ayat Al-Qur'an ayatna tetep loloban mah dongeng dikis kisah Nabi Musa dikisahkeun nu goreng dikisahkeun dongeng Firaun kisah Namrud kisah Nabi Sulaiman kisah-kisah wungkul mantap kudu make kisah kudu make riwayat kudu nyaho sanad teu make cuman dongeng we wungkul kudu make kisah dongeng masuk ado waktu saya sok Abu Wahid bin Ismail kana di Misra kaya di negara Mesir teh hiji lalaki yasnau maulidan Nabi Rasulullah sok migawe cenah ngayakeun maulidan kula amin tiap tahun ya tak ya tahun pakai sok pos dibaca guru-guru besok biasa soalnya contoh-contoh ke wakana ila janibihi rajulun yahudiyun ngan bukan tatangga mainan tatangga Yahudi lalaki tukang ngayakeun muludan teh tatangga Yahudi masyaallah pakolat jauh jatuh Yahudi cek tatangga Yahudi teh cek pamajikanana ma bala jarul jarinal muslimin yun piku malan jazilan kan lalaki itu macam ungan tahun cenah tumang itu mah bahaya we tiap mulut sejak muludan lain teh makan tiap muludan teh malah sok ngabagi ka urang cenah teh mah bala jarinal muslimin yun piku malan jazilan nyanyaan cenah malan jazilan teh ku harta seueur atau buka harta teh moal aya harta lamun teh Nabi moal aya mah lamun teh Nabi moal sudah di neraka lamun teh Nabi laulaka lama khawatul aflak hadis kunci lalu dikirakan kau lah dengan nama Rasulullah sakabeh moal aya mungkin ngaplak teh bahasa Arab teh sawah itu ngaplak teh moal aya itu maya ieu aplak teh sawah nu ngaplak loba cenah lalu dikirakan percaya Nabi Muhammad tidak percaya Muhammad mual ayat sekali bang mau jazilan pimis saja sahid tiap tahun begitu pakolah jauh duha cenah neng eta mencinta orang Islam innahu yaqumu anak nabiyahu kulidapihi anjeun teh ngarasakeun bunga ngabungkeun saninnya Nabi Muhammad di pedakeun dina bulan Maulid bulan ya wa huwa yaqalu dalika parahatan bihi wa karamatan lahu wal maulid anjeun ngarasakeun bunga ngamulyakeun bulan Maulid lahirna manuka anu mulya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya mantap kitu mena mantap balanya ngomongin atau pantes kola ada cara jing meh eseureun ngagaler we kola pakai pasakana sunman nama lailatuhuma cari jing meh teh kemudian sare ngelantong meh es ngomongjikan berenang meh ngelantong kampus lalaki itu mau bulan baranya wae harta loba nyaan harta bagi ibadah dipinter bukan dengan itu Allah sudah Rasul bukan jadi pinterkan ke Allah ditutupkan ke Allah dan sekali nabi layu minu ahadukum kata aku ahba ilaih min nafsi layu minu lencang iman lanakas sanang sampurna lencang iman kade kencang iman layu minu lanakas sanang sampurna imana si jelema kata aku ahba ilaih sehingga maha cinta kana nabi teh kudu lebih cinta ka anak cinta kana awak cinta kana harta cinta ingat wae kana nabi kudu leuwih ingat ka anak cinta ingat dipudukeun itu hayang ieu kana nabi mah kudu leuwih komo tarung can kitu urang teh can sampurna iman ngan kadang-kadang demi anak demi harta kajian ini ngaji berjamaah demi dunia we berarti can sampurna iman urang dan hadisna lagi pun ahadukum hatta akun ahba ilaihi min nafsi wa mali wa waladi itu wa walidihi wa nasi ajmain Allah wow reup pesane paro atromratul yahudi bil manami rajulan jalilan mahabatan wa tabdilun mahabatun wa tabdilun wa waqarun pada khola pa jadi anjeunna ngimpi kapenak jeung jalmi anu kasir Masya Allah taala ngimpi anjeun bil mani rajulan jamilan hiji lalaki anu kasib tandal dihiasi ku akhlak ku hebat neme ingina tina impian teh mempunyai ampuh agem ngaskeun manis nikmat eta ngimpina si awe padahal apa dijadiin muslim anjeun ngimpi jeung lalaki eta nu hebat
hayang kaampihan teh, hayang kaasupan, teu asup ka mana da Yahudi atuh. Asup teh jarihil muslimi asup ka tatangga manehanna teh ya. Nusuk muludan, nusuk mulut. Ini impian teh. Kita jalmi nu makhluk hebat-hebatna saha, gusti na impian teh. Ku hebat-hebat suka dari kabdi, namun dengan asup kalimah eta. Wa halahu jama'atun min ashabihi diiring kepada sahabatna. Agam lah haring agam. Pat ayeuna ieu mah geus bukan dunya jeung isi-isina nikmat cenah impian eta. Allahumma yubajilunahu wa yu'adilunahu ngagungkeun ngamulyakeun martabat teh hiji lalaki diagungkeun dimulyakeun ku teu prasuhan diri masyaallah tabarakallah. Pakolat lirajulin minhum man hada ta'awet teh sempet nanya tah ke ngimpi teh sempet nanya saha cenah teh kan nanya ke hiji lalaki ya jalmi ieu teh saha eta jalmi ku hebat-hebat teuing jalmi ku gagah-gagah teuing jalmi ku agung-agung teuing eta teh saha dina impian teh nanya ke hiji lalaki saha eta teh Masya Allah ku kasep-kasep teuing pakola laha hada cek eta lalaki nu ditanya teh dina impian oh eta hada Rasulullah eta teh Kangjeng Rasulullah pantas asup ka imah eta nu samurudan teh datang ni agung mendadak ngimpi tiba-tiba ngimpi mainan kertas ngobrol dulu wadahola pakola hada Rasulullah sallallahu dahola hada manjilali musti ala ahli wa yuzalum li parhihim tang ngadongkapan turunan rahmat ngadongkapan ngajarahan kena ngabungahkeun eta mah ngabungahkeun martabat Kangjeng Muhammad dibungahkeun di ku Kangjeng dijarahan pakolat lahu cek eta dina pamajikan Yahudi teh ngimpi kan kumahanya abi lamun naros ditemalan nya peupeungan abi makarongkapan itu hayang-hayang naros kadinya teh lalu harus kalimuni tidak kalam tuh olana atuh mangga cenah neng segala kita ditaros mangga atuh cenah mah hayang naros atuh mun Allah juru kasep kitu datang kitu karongkapan henteu hayang naros eta si awe teh waqalat da cek teh mah Kangjeng Nabi teh waqalat ya Muhammadu pakolat ngajawab Kangjeng laha ka eta pamajikan Yahudi mimpi teh ka awe teh labbaik di teh malan bunga alhamdulillah ya Muhammadu labbaik neng bae naon pakolat cek eta awe dina impian teh lahu atujibu limisli bitalbiyah wa ana ala berinika wa min a'daika pan abi teh cenah ngaraskeun kaget ngaraskeun bingung maka dijawab bunga dijawab tapi pan dijawab teh abi teh lain agama penasa lain agama Islam Yahudi jeung tidak saperina kaula teh cenah musuh pangresa musuh Allah geuning memawan ka kaula faqala laha walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan ma'jabtu mina aqi hatta alimtu anallahu ta'ala qad hadani demi Allah sur nabi kaula moal ngajawab kana urusan anjeun kaula moal ngajawab kana pertanyaan anjeun angin demi Allah rek mah baca hidayah ka anjeun rek asup Islam ulamat Islam alhamdulillah walladzi ba'asani demi Allah oh harap kasam demi Allah mulanya moal ngajawab kana pertanyaan anjeun mencek awena pan abi teh lain agama anjeun jeung musuh anjeun kunaon kehebatan Kangjeng kahiriman Kangjeng di tetangga aja Yahudi usaha berkah eta tetangga ngayakeun bae muludan mudah-mudahan we aku ya kafir-kafir sing harus Islam amin tetangga Islam sareng rek muludan supaya we ningali ngajadikeun contoh amin atuh urang urang geus jadi Islam geus puguh iman urang ulah man mudah-mudahan tamah-tamah kakuatan iman contoh amin natari ku eta kahalusan tetangga alhamdulillah walladzi ba'asani demi Allah Allah ngutus Nabi kaula ngajawab kana pertanyaan anjeun terang anjeun teh bakal jadi Islam dipercaya hidayah Allah udah ngalakina di warang udah nonton main udah itu mimpi ya ngimpi bener lakon tah
aneh mana sering ngarepan cai mana cek teh ngarepan belum hui orang orang ngimpi penting jangan ngimpi naon ge nanti juran banyak kan aja mesti dia di situ oh maksudnya tadi mana itu dan ceritakan macam itu kan dari itu ada kan kurang ada lagi kurangnya ngimpi mak gitu aja nih salupa itu Islam ya is akan ngimpi kapan ini lagi ya nyai asup Islam nya abi ngimpi yang lagi ieu basek akan mau asup es Allah Faqat innaki lanabiyyun karim wa innaka la'ala khuluqin adzim itu kakek harus kita kakang sesungguhnya anjing Nabi Muhammad la'ala khuluqin adzim mempunyai akhlak yang berwibawa kita membuka ilmu berakhlak mantap ilmu mati kenyahuan kubatu tadi akhlak mungkin ada kenyahuan mantap kita membuka ilmu kiai santri boleh berakhlak beradab lebih kenyahuan pen akhlaknya ada kubatu ilmu mati kenyahuan mantap budaya ada wakon nabi khalqi wa fi khuluqi walam yudanu fi ilmi wala karami akhlakna masyaallah hebat Kang urang balanya habis kan yuk urang balanya siap urang balanya ke mana we si ngomong aya jero bukan motor hiji lah kapiran urang babu jual jadi bakal ganti deui teu mobil bukan motor jual sawah teu sawah imah jual urang di mana we Kang mau jual imah mau ada memang wegah wegah tapi yang jelema geus ngawapi buta apa mana ojan itu sunat cuma kewajiban wajib itu mana itu bagi terima mana orang yang ngomong boleh wajib wenang ini pakai sunat sunat salure wen tunggu kebiakan cuma sunat yang mudah cuma imam wajib wenang sama wenang nampu makruh oh ada mual mah dua imam mual enggak itu udah hujah kan menghalangkan amat kecil hujahnya masuk orang dari karena makruh buka omongan membatalkan halangkan amal orang dia makruh dia tuh padahal mah harus saya kan harus yang berapa buka ucapan yang membatalkan halang karena amal itu amal sunat dah sunat dia lah kemana berangkat ayo ada bisnis pantaraweh dah sunat dia ayo jadi halang karena amal omongan nah gue pak padahal sunatnya saluhur kawenang kurang boga imah mewah teh wenang ai kira-kira terjual satengah kamewahan ieu dipake mulut dan ke di akhirat di akhirat kabang di yuh-yuhan di akhirat tanpa kaya yuh-yuhan menang yuh-yuhan usaha lo sedekah sedap lo sedekahna ngabunten martabat Kangjeng Nabi Muhammad itu kalau baheula menyuruhan teh supaya karek sedekah teh jangan amal mulu mentak sedekah kupat rebokasan mupat ciri rebokasan oh hasna kupat padahal sedekah kunaon wae oh berenang sanggup mah biasa yang semua biasa kupat oge geus nyingrai penyakit 70.000 penyakit, wakilan 200.000 penyakit, cipol kupat hidup. Nyingrai kabur, tapi lagi bisa memodong sudah kuyah. Laras dah. Ya Allah, banding buduk, makti bilang makin nok, nok saya digangsor nok. Boy teh nyingrai penyakitnya alhamdulillah. Dalam bala sifat kupat hidup terkira sama kodok gendang juga heula masyaallah kaulahan kalawi jeung gendang di para tahun ngurus belum pieu make poros jame ulang peti agung lempang beri poe macam itu berangkat we habis kena 3 jam jaga tangkap tahun 70, 75 mil yang kolot lu beri agam minum jembapin ke kalau itu manakib mencap nakibnya bendayana kiai jadi mati bapin mah
ngadu anak milu manakib ya Allah nol bebek opat di belahan baheula ieu mana anjing nok di bang bangga mun kene bukan nok ditukulkeun kana lain baheula mah bukan nok hiji ditukulkeun kana nanti gua masal pawaling ingat tadi baping nok bebek dah kudu nok bebek di belahan di jendeuk jadi kan sabelah sewang dibanding hayang manakib ayaan buayan zaman subuh ay kunamna sedekah mah mudah-mudahan sih ngarolong kuno kami kasurga berarti dionang ke Allah nanti dionang ke Allah mana jalma-jalma nu cinta Nabi cinta Rasul nu sepuludah yang rombongan bersayap, rombongan berkaki. Rojo jelma, rombongan berkaki mah masjid kebo, masjid doma rombongan. Salah jelma nusuk mulu cinta ke Nabi, cinta ke Rasul, nusuk muludan gajaban cinta Nabi. Rombongan bersayap, ngalut melintah, nusuk potong hayam, nusuk potong soang. Lumayan pang soang mah 7 bongsangan. Siapa cinta Nabi, cinta Rasul, sepuluh nusuk gajaban, rombongan tak bersayap, tak berkaki, rombongan nong. Sing gulutuk sing bro. Ditumpangan hese. Tapi dari sini kalau enggak suka pun. Jalan mana wae da urang mah. Da urang anu masa mana goreng. Laras teh. Batur mobil mewah jalan tol kecepatan hebat urang mah 60. Teu mampu 60 mesin kurang hebat jalan Cibinong biasa we. Jakarta ke Jakarta. Da urang ngitung-ngitung karupan urang, ngitung-ngitung ka keduluan gua we. Nah, ngitung-ngitung ka keduluan gua ukur teh. Kan mampu nantung terus mampu. Ayo, kok di dengkean, di dengke mah yang aya dong nu jantung dong goan canggeul. Yang teu mampu mamampuhan pedengke. Yang mampu teu mamampuhan kos nu jantung dodongkoan anggap di samping meja cangkeul. Aya kok kenaikan wae tang gitu ka mampu urang we, kami itu kekedulan gua.